Neng, kunaon sih di kamari di delekeuna kurang ngalamun bae. Mikiran naon gitu? Nya keur loba nu dipikiran ku gua milieur sirah. Mikiran naon gitu? Mikiran barudak can kapeserkeun baju jang lebaran. Oh, atuh naon di pikiran, Neng? Dibelikeun, Neng, lain di pikiran. Di pikiran mah barudak mau menang-menang baju. Ngeunah atuh mun saukur ngomong mah nya geus nya. Sasaha ge bisa nu dipikiran cenah ge tong di kieu tong di kitu. Da heueuh kumaha da duitna eueuh atuh guys kumaha. Ya ayeuna mah sarna kudu make naon da kudu make duit atuh Sok ayeuna pikiran ku kamu duit nanti mana sok. Ke. Kurang di pikiran heula nya. Duh, aing neangan duit ka mana nya? Lalanjung amat ieu. Aduh. Beuteung aing nyeri, Neng. Aduh, aing ngomong stres pikiran kieu beuteung nyeri. Aduh. Aduh, kumanya dipikiran kene kurang ge. Nya, arak titah mikiran kitu ge geus nyeri beuteung. Kok mau titah mikiran nu lain? Tok nambah-nambah pengeluaran, baju lebaran candik beulikeun, erek asup rumah sakit deui. Aing mah lieur.